PT Karim teh lain naon-naon. Karim Group teh waktu baheula disebutkeun PT Sentosa keneh ayeuna geus disebut PT Karim. Kamu neruskeun perusahaan anu memang geus bertengger bagus nangkaranan ayeuna tinggal neruskeun hungkul tanpa perjuangan kamu mah. Geus kitu serahkeun weh anu jadi anak kamu. Untung di Siwi cerdas. Ya, tapi kan Cukup. Kamu ulah loba ngeles itu jeung ieu. Pokona titik. Mamah teu satuju lamun Lisi ayeuna dipaksa dikawinkeun dijodohkeun ka Edward. Lamun kamu berani, lebih baik perusahaan bakal ditarik ku Mama. tapi mah